Irodatuka eta Bismillahirrahmanirrahim. Irodatuka ari mikahayang anjeun at-tajrida kana jadi mutajaridin tajarrud anil asbabil zahirah at-tajrida kana ngosongkeun diri tina asbab zahirah ae mailu nafsika tegasna ari condongna hate anjeun ayyuhal muridu hei anu ngamaksud deket ka Allah. Muridin as-sadiqu anu bener ila tajridi kana ngosongkeun anil asbabiz zahiriyah tina pirang-pirang asbab zahiriyah ae khurujuka tegasna ari kaluarna anjeun anha tina itu asbab wa adami mu'anatiha jeung teu aya ngajalankeunana itu asbab ma'a iqomatillahi sarta netepkeunana Allah iya ka anjeun bil asbabi dina pirang-pirang asbab mungkin jawabanana minas sahwatil khafiyah kieu ya. Lamun Allah geus nempatkeun ka hiji jalma dina asbab tegasna dina jadi makom muktasibin kari-kari eta jalma hayang cicing dina makom tajarrud mutajarridin aya tajarrud anil asbab geus dumuk boga pakasaban cicing dina makom kasab tapi hayang nurutan kana makom tajarrud na eta teh min sahwatil khafiyah dina sahwat anu samar goreng jadi harus bisa memposisikan dan mengatur posisi diri urang lamun keur dina makom asbab jadilah dina makom asbab sing bener mun keur cicing dina makom usaha sing bener gitu ulah hayang ngawirit geus lamun keur cicing dina makom tajarrud kosong tina kasab sing bener cicing dina tajarrudna
Da jalmi teh aya nu cicing dina makom mutajarridin, aya tajarrud anil asbabil zahiriyah. Teu aya asbab zahiriyah tingali para ulama. Para ulama-ulama sepuh sebab dagang henteu, sawah teu boga, kasab henteu, ka pabrik henteu. Di istuni kholian an sa asbabid zahiriyah. Diturutan ku makom kasab. Tah ayeuna mah urang keur dina makom tajarrud gitu. Tong hayang muat ke cicing. Keur aya dina makom tajarrud mutajarridin khalian anil asbab. An asbabil zahiriyah. Nah, lamun keur cicing aya dina makom kasab, tong hayang tajarrud. Gitu. Sabab naon? Iradatu katajrid ma'iqamatillahi iyyaka fil asbab eta min sahwatil khafiyah kahanap heula. Eta tina sebagian tina sahwat khafiyah. Jadi kumaha dicicingkeun ka pribados di payung. Ko menuju anyar kawin kakarek saminggu kawin tuluy ka silaturahmi ka. Mungkin pendapat mungkin fatwa teh kedah kumaha da bojo para bani. Meureun mun boga budak-budak para bani. Saur saeuna teh sakit jawabanna teh. Aya keneh lain tina duit turut nun karado. Aya 800.000 nyebeakeun heula tina saminggu mah cenah moal beak. Ake heula duit nu eta. Angke bakal kapanggih di mana Allah merenahkeun urang. Nah, rek merenah cicing dina makom asbab, makom kasab muktasibin, nah rek cicing dina makom mutajarridin. Anu pami saur sehuhu, saur guruna sehuna mah kieu. Atur posisi. Jamu baina dalil saur kana jamu. Jamu baina dalil absau min isqati ahadihima. Ngumpulkeun dua dalil itu lebih halus. Mana waktu orang kerja di makom muktasibin, mana kerja di makom mutajarridin. Dina nalika aya naon, dina nalika keur ngawuruk mah bari aya wurukeun di hareupeun berarti urang keur cicing dina makom mutajarridin. Engke buyar ngawuruk rek kana sawah. Nah, gitu. Boga sawah, garap sawah. Nu sakira-kira ulah nepika naon ulah nepika ngaleungitkeun kana makom mutajarridin, kerja di mutajarridin, kerja di muktasibin dina lempang muktasibin. Ulah pabeuli da dina Quran ge kitu. Ikmal lidun cek Rasul, ikmal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada. Wa mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Gawe anjeun keur dunya anjeun ka'annaka ta'isu abada, tong ingetan pae. Lamun urang keur digawe keur cicing dina makom muktasibin sing kawas ka'annaka ta'isu abada, saya akan hidup selamanya. Lah ingetan pae dia mah keur digawe tuh. Yang capek-capek digawe tuh mah jadi lamun pae meureunan gaji moal kadang geus pae we rita. Berarti ngadaguan kayak kumaha mun pae. Lah ingetan eta. Wa mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Lamun keur migawe amal akhirat ka'annaka tamutu godan saperti rek maot isu. Sungguh-sungguh dina masing-masing pagaweanana. Lamun keur dina makom kasab sungguh-sungguh dina kasabna, mun keur dina makom tajarrud sungguh-sungguh dina makom tajarrud nanti tah kitu. Titah kitu. Ari urang mati balik keur digawe ingetan pae, keur salat ingetan pagawean. Nah eta
nu mantak ripuh. Naon sababna nya salah nyetelkeun. Itu salah nyetelkeun. Keur ngaji mikiran kumaha cenah mun aing kawin kayaknya di mana duitna. Tuh keur ngaji geus mikiran ngaji we kate mikiran kawin da kawin ge henteu kitu na ge awewe ge eueuh. Jadi pabeuli jadina teh. Kitu nu bogoheun eueuh naon eueuh hayu mikiran kumaha kawin. Lieur Nggak mikiran ngaji dan mantap teh asup-asup materi ari nu di sanghareupan kita ari hate ka awewe na eta mantap teu daek asupna mah sabab naon al qalbu wahidun idastaqalla li sayin sakotot andiddihi hate mah hiji lamun katungkul ku perkara nu sejen bakal leungit tu sejena lamun hate katungkul kulian ngaji kulian materi kitab bakal leungit materi kitab teh moal asup. Cek hati teh tercucuk sudah pintu hatiku cenah kitu. Ieu mah tidak keur ngaji mikiran pabrik ngaji mah. Keur di pabrik mikiran paeh. Daya waktuna nu mantap cek dina naon cek dina lain kifayah perhatian cek dina irsadu libat naon nikmatun azimah nikmat gede dina nalika manusia dibere poho ku Allah kana maot nikmat gede eta teh ngan ulah mau pohokeun maot gitu dibere poho kana maot teh nikmat gede ngan ulah mau pohokeun maot sabab naon lamun hate ku Allah disimpenan inget kana maot inget kana kubur inget kana maot geus moal hayang dahar-dahar acan moal hayang usaha moal hayang dares naon aing dahar kumaha mun paeh kumaha ke dikubur geus moal mikiran dahar moal geus moal hayang dahar moal hayang usaha moal hayang naon hayang teh sieun bungkul ku paeh gitu dina nalika ku Allah disimpenan kitu tah nu mantap nikmatun azimah nikmat gede jelema dibere poho maot ngan ulah mau pohokeun maot kumaha atuh carana setelkeun ikmal lidunya ka annaka tahisu abada wa mal li akhiratika ka annaka tamutu godan gitu bekerjalah untuk duniamu seolah kau akan hidup selamanya. Bekerjalah untuk akhiratmu seolah kau akan mati esok. Urang mah ngong datang ada lor isuk aya keneh lor buat ting paeh oke. Nah eta nyalahan eta teh. Buat ting teu nepi ka isuk umurna.